dosen 2 Cibinong kalengikan dompet anu ditinggalkan sabada istirahat dina meja kelas 84. Numputkeun kasaksian saksi Bunga Angel panungtungan katinggal dina meja jam 12.40 nalika pangajaran katiga bade dilaksanakeun. Numputkeun kasaksian saksi korban panungtungan anjeun nahan dompet anjeun nalika anjeun bade mayar tiket konser. Tinggali informasi di handapieun. Lempangkeun nami Abdi Albert Markel abdi bakal ngawawancara Nopal korban. Saha anu terakhir ninggalin dompet anjeun? Rencangan abdi namina Bunga Angel. Iraha terakhir anjeun ninggalin dompet anjeun? Sanggeus istirahat nalika pelajaran break di gimnasia. Di mana anjeun terakhir menempatkeun dompet anjeun? Waktu eta kuring tempatkeun eta dina meja. Sanggeus eta kuring teu ninggali deui. Aya batur anu anjeun curiga? Sieun abdi teu hayang disebutkeun di dieu. Abdi sieun suuzon. Naha nepi ka ayeuna dompet anjeun teu acan papagih. Dupi anjeun ngalaporkeun kajadian ieu ka wali kelas. Abdi parantos ngalaporkeun ka wali kelas Bu Putri. Mung hiji kaayeuna teu acan aya informasi kamajuan perkawis ieu. Kumaha kajadian aslina tina dompet anjeun tiasa nyarios? Saparantos istirahat sareng bel. Disada abdi sareng berecengan angkat ka kelas nalika abdi calik sareng abdi nempatkeun dompet abdi dina meja saapros mayar karcis bioskop. Beres abdi nempatkeun kana meja saatos eta kuring engkeun ninggali dompet. Sakitu wae wawancara ti sim kuring bili aya kakirangan hapunten wilujeng siang. Dan itulah Bapak Ibu